Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahad samadul ladzi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kadulur-dulur urang sadaya, mudah-mudahan urang kenging panang toyungan Allah Azza wa Jalla, dimudahkeun urusan urang sareng dicukupkeun sagala kabutuhan urang. Dina dinten ieu simkuring bade diajar anu hartina masalah ibadah anu murni jeung anu henteu murni nya. Jadi anu lillahi ta'ala jeung anu henteu lillahi ta'ala. Cek jelema anu bisa ngaji cenah kieu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min abadahu li syai'in yarjuhu minhu awliya dafa'a bitu'atihi urudul mukubati anhu pamma bihaqqi awsyofi. Cek jelema anu bisa ngaji. Lamun cerek bahasa urang nama kieu, sing saha jalmi ibadah ka Allah Subhanahu wa taala dina sajroning ibadahna nyaeta dina hatena aya pamaksudan nyatana seperti kieu, seperti urang hayang loba rejeki, hayang loba duit, atanapi hayang jadi jelema kaya. Sajroning ibadah urang dina hate urang eta nya nyaeta encan nyumponan kana hiji pagawean kana ibadah disebutnya nyatana tugasna ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Nyata encan urang nyumponan kana hiji tugas urang ibadah ka Allah Subhanahu wa taala lantaran dina hate urang henteu muklis henteu lillahi taala pikeun urang ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Sabab amal ibadah anu dilakukeun ku para hambana lain lillahi ta'ala, lamun amal ibadah dikaitkeun ka hiji perkara anu dipikahayang ku si hamba eta. Sabab eta henteu murni lain ibadah karena Allah Subhanahu wa taala nya. Jadi urang lamun urang ibadah ka Allah Subhanahu wa taala, urang ikhlaskeun sagala-galana naon lage, urang ulah boga pikiran hayang naon dina hate urangnya. Lantaran Allah mah sok sanajan bari paribasan Allah teu dikenalkeun ka hayang urang ge, Allah mah geus maha nyaho jeung maha uning ya kadulur-dulur. Jadi urang dina ibadah eta anu bener-bener urang kudu lillahi ta'ala ka Allah Subhanahu wa taala. Ulah dikait-kaitkeun jeung kana kahayang urang dina hate urangnya. Sabab Allah ge geus uningaeun geus nyahoeun nya. Tah ngan sakitu dulur-dulur teh simkuring bok bae simkuring aya dina kasalahan nyuhun ke dihampura. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.